Sukri para wargi anu mika cinta karena cerita Sunda dinten ayeuna simkuring baris midangkeun cerita Sunda dina judul Sikede Jawara Bayangan karangan simkuring dina cerita teh tangtos seueur kirangna dina bahasana dina durasi waktosna sareng sajaba-sajabana oge setiap cerita tangtos aya kata anu lemes sareng aya anu kasarna pilih aya nami oge anu kasabit sareng aya asma anu kasebat simkuring nyuhun diapunten tina samudaya dingkala lepatan ieu mah mung karangan semata nya bohong fiksi disebut teh kitu sareng mudah-mudahan para warga sadayana tiasa nyandak anu sayana oge nebihan anu awona geuning urang rumingkang di alam dunia mangga urang kawitan wae nya para warga sadayana Sikede Jawara Bayangan bagian anu ka hiji bagian anu munggaran teuing hilap mangga di subscribe di like di komen sareng aktifkeun notifikasina. Mangsa alam hari teteh ti peuting kira wanci sarereh budak di lembur Ciremis. Surat cicir cari cangkas jeung bebence di sarada pati melanjing pada baturna. Bangkong-bangkong cing borogododo di sisi solokan cing pasawahan mata kelar jeung mata kuas. Surabuek meni reang pati melanjing pada baturna dina arungkun awi metak sieun metak muringkak bulu punduk. Di lamur Ciremis estu sapi cempling taya seorang oge anu nglampreng anu ngaronda eueuh ting kamarana sok padahal geus aya jadwalna sewang-sewangan cigana nama kabehanana oge geus sarare capek alatan geus aktivitas di beurangna sedangkan di sisi jalan pernahna deketeun tangkal kiara aya hiji imah panggung eta imah panggung teh leutik campernik pika betaheun di buruan imahna loba kekembangan kayaning kembang ros melati jeung kembang anu sejena buruan imahna bersih kawan tunggal poe sok disapukeun kunu bogana di sisi imah belah kenca jeung belah katuhu loba pepelakan kayaning bawang daun cabe kangkung sosin jeung sajabana di tukangan imahna teh aya paranje lumayan gede dombana aya kana genepna di handapeun paranje aya balong laukna mencing kucibek karade di jero eta imah masih keneh denge kunter ngobrol lampu cempor oge masih keneh hurung tanda yen pribumi can tuduheun pok anu lalaki anu ketelah Mang Arda harita teh cimarita mah kunaon ya hati akang teh asa seseridetan wae teh buah-buah bakal aya semah anu teu diundang pok bojona anu ketelah ela nempas ka salakina nya kedah hati-hati we Kang mudah-mudahan mah teu aya naon kalau mun urang teh aman tentrem sareng ayem Kang biela harita teh nyakalan leungeun Mang Arda sangkan Mang Arda teteg hatena teu mikiran itu jeung ieu kuduna nama aya ronda nah kamana eta ronda teh sok padahal geus aya bagian sewang-sewangan beuh sok geus we aya naon kalau mun urang neng tenang we Kang dah moal aya naon sok kerasa re Kang koledag biela harita teh ngagoler dina bantal terus disimbut Mang Arda oge harita teh ngagoler ngan teu bisaeun sare si tunduh teh kalah ngajauhan Mang Arda harita teh ngararet ke anakna anu katelah gundana eta budak lalaki umur 5 tahun teh diteuteub meuni antep terus diusapan sirahna meuni deudeuh na keranan biela mah harita teh geus ngambah kana alam pangimpian Mang Arda harita narik napas panjang hatena tetap sesredetan wae ting bakal aya kajadian naon Mang Arda istighfar sababaraha kali sangkan hatena tenang ya kulantaran pirasat hatena tetep
seseredatan wae Mang Arda harita keluar timah. Mang Arda harita keluar ti kamar terus diuk ditepas. Mang Arda rela oge harita teh ngajajentul tepas. Ok harita teh Mang Arda ngocomang ngomong sorangan. Masya Allah bakal aya naon ieu teh. Hati aing beki kuat sebelakan. Aing kudu ngaronda ieu mah. Bener kudu ngaronda ieu mah. Keun bae sorangan oge. Ya sugaran mah aya Pak RT. Sanggeus kitu mah Mang Arda singkil teu poho barejeng ngobodog sagala. Bisi aya jalma jahat cenah. Reket panto imah dibukakeun. Mang Arda keluar terus panto ditutupkeun deui terus dikunci di luar. Mang Arda luak lieu sok bisi aya jalma jahat ngulampreng ka pipideun imahna. Tetela teu aya seorang oge anu ngulampreng. Mang Arda terus indit ngaronda sorangan. Sajeroning leumpang Mang Arda hati-hati cing waspada sok bisi aya jalma jahat nyerang ka dirina. Sanggeus rada lila saroga harita teh ka hareupeun imahna Pak RT. Di imah Pak RT teu kadenge sora anu ngobrol jigana nama Pak RT geus sare tibra. Mang Arda ngahuleng. Mun dihudangkeun sok bisi Pak RT teh ngambek ari sorangan. Mang Arda oge rada keung lelumpangan sosoranganan di pilemuran teh. Keur kitu rentang-rentang aya anu datang berjing mawa kokol awi. Ditakol mah henteu kitu we dipanggul eta kokol teh. Eta jalma teh beuki lila beuki deukeut ka Mang Arda. Ku Mang Arda diteuteub nepikeun ka dekeutna ka dirina. Pok harita Mang Arda cimarita ka eta jalma. Geninganan hujan jeung saha ngarondana itu jan. Da kudu nama itu lobaan itu ngaronda teh. Duh, alhamdulillah yang tepang sedang Mang jidinya ya. Bogoh kanuman kuring teh Mang. Ngaronda sorangan. Anu sanesna maduka kamarahana. Rupi Mamang nuju naon di dieu Mang? Hujan harita malik tumanya ka Mang Arda. Pugu kula teh teu bisa sare jan. Pirasa tina penting ayeuna teh kurang hade. Makana kula ka dieu dek kajakan Pak RT ngaronda. Tapi jika nama da geus sare atuh. Tah. Dawuh sasorana naon atuh? Geus eueuh galecok naon? Geus sare tibra jigana gitu. Keun bae lah jan. Urang we yuk lah urang ngaronda. Ceuk mah ada harita barejeng leumpang. Si hujan oga harita teh nuturkeun ka Mang Arda. Dua orang jalma harita teh leumpang salese pisan. Mang Arda sok urat raret bisi aya jalma jahat anu ngulampreng. Duadana harita leumpang hurilingan lembur ciremis dina kayaan sepi cempring. Mangsa alam harita teh beuki peuting bae. Mang Arda jeung si hujan harita teh ngeureunkeun lengkahna kawantu ti tadi atuh da leumpangan wae hayang reueuh heula cenah. Kesang ngucur maseuhan bajuna. Duadana harita teh gukik dariuk dina bangku awi handapeun tangkal nangka deketeun hiji imah anu gede. Eta imah teh mangrupakeun imah pang hade-hadena pang badagna di lembur Ciremis mah. Anu boga imahna ngaranna teh Mangkarta. Harta benda Mangkarta memang loba, sawah lega, kebon loba, teu aneh loba jalma mika hormat ka Mangkarta. Hebatna Mangkarta teh henteu koret ka tetangga. Ka sararea oge berehan. Mun teu mah boga kararepet loba jalma anu menta bantuan teh ka Mangkarta. Bojona Mangkarta anu katelah sumi, budakna ngan hiji-hijin awewe. Saumuran jeung kundana anu katelahna teh nenggina. Mang Arda jeung si hujan harita teh mencerong we ka imah anu gede eta. Duanana nyawang mun boga imah anu gede samodel kitu tang tu bagja. Keur jongjon mencerong ka imah Mangkarta. Curilat, cileng-cileng. Harita aya dua bayangan hideung laluncatan ngadeuketan ka imahna Mangkarta. Mang Arda ngarajuk kaget saterus nama nangtung. Aya naon Mang? Aya jalma anu datang jan. Ayo tutulkan gula jan. Pulecet Mang Arda lumpat.
Si Ujan oga harita teh lumpat nuturkeun ka Mang Arda barejeng mawa kokol awi. Kuliwed Mang Arda jeung si Ujan harita nakul jalan serog dekeun janela imahna Mang Karta. Ana breh teh aya dua tangtunga jalma anu keur ngabede gawe dekeun janela. Mang Arda rikat nyumput dekeun kekembangan. Si Ujan oge sarua harita teh ngadepong barejeng ratu tutunggulan. Mang Arda harita ngareos ka si Ujan. Jan, pun kuring nyerang ka eta jalma, uyahna takol eta kokol cing minengnya. Kumaha ngarti? Ngatos Kang. Sedangkeun dua jiri mah harita teh ngajalankeun aksina. Siet rat jadela harita dicokel bray jendela muka. Sup anu saurang asup ka jero kamar. Anu saurang deui mah harita ngajaga. Anu saurang deui mah harita ngajaga merhatikeun ka sabudureun eta patempatan. Jelang Mang Arda harita loncat siap berap katuna harita ngadius kena beungeut eta jalma. Eta jalma anu keur nangtung ti harita ngaranjuk kaget hiuk jebet keunah pisan kubrag harita. Eta jalma teh harita ngakubrag ka hanapeun janela kemreng leungeunna harita keuna kana kaca janela. Korjat eta jalma harita nangtung deui kakara oge mancukeun tangtunganana. Siet suku Mang Arda harita ngadius kana dada eta jalma. Eta jalma nakes ku leungeun ka tahuna yuk duk das jajeug badanna harita mundur ka tukang. Cung eta jalma harita loncat kanu lega. Keur kitu celeueuh we harita teh si Ujan ngagerok tarik pisan barjeng nakol kokol awi. Aya maling euy. Aya mulang. Aya maling euy. Aya maling tewak cenah. Jelung si Ujan harita loncat ka tukang eta jalma. Teu asa-asa hiuk kokol awi harita dibabukeun kana silana eta jalma. Eta jalma memang lain jalma sembarangan, lain jalma biasa. Dina sirahna ciga boga panon di tukang kieu kaplos. Siet suku Mang Arda harita nanggalina dadana eta jalma. Hiuk cedak tarik deug. Harita eta jalma teh mundur ti lengkah. Dari kitu perudul harita loba jalma anu datang ka tempat eta. Ada boga imah oga harita ngorjat hudang ngadenge kokol ditakol. Tapi kakara oge cengkat hiuk salbar. Aya peureup ngadius kena beungeutna Mang Karta. Jebet. Cungkel Mang Karta harita kapaihan dina kasur. Bojona Mang Karta mah harita pura-pura kapaihan sok bisi dirina ditandasa ku eta jalma. Eta jalma harita teh mukakeun lomari pakaian Mang Karta. Terus hunta pakaian, terus diuntap di papai, gorehel manggih duit, terus gorehel deui manggih perhiasan, sup diasupkeun kana saku bajuna. Sanggeus kitu mah jeung loncat keluar di kamar. Kasampak teh babaturanna harita keur tarung jeung Mang Arda. Hayu kabur. Hayu loba jalma ieu. Kabur. Les dua jirim teh harita ngalengit saterus nama indit tinggalkeun imahna Mang Karta. Mang Arda harita molohok bengong mata simeuteun. Dua jalma anu maling ka imahna Mang Karta teh lami banda ilmu silat anu hebat. Sararea harita mencorong ka Mang Arda anu lukut leket ku kesang. Ada jalma jahat na Mang Arda. Mana gini jalma jahat na Mang Arda. Buah-buah Mang Arda mah. Di jalma jahat na Mang Arda. Aing jadi percaya ieu ya. Mang Arda harita narik napas panjang. Panon Mang Arda harita muncereng ka jalma anu cumarita bieu. Poka harita Mang Arda. Musuh geus kabur euy. Emu kesaktianna memang hebat. Boga hiji halimunan adu bisa ngaleungin. Kula teu bisa ngudag. Nengeun tapak. Emu halimun memang emu anu luar biasa hebat. Ketempol ku panon aing oge teh. Keur kitu torojol harita teh Pak RT. Mang Karta jeung bojona oge harita kaluar ti imah. Kulantaran asa ngewa ari ngobrol bareng ngariung di luar mah, Mang Karta harita ngajakan ka jero imah. Sararea anu hadir cenah arasup ka jero imah. Bebuhan imahna gede jadi cukup henteu heureun. Pok harita Pak RT ngamimitian cumarita.
Cing sok ceritakeun Mang Arda. Saha anu maling teh? Sok ceritakeun. Pak RT tumanya ka Mang Arda, bari jeung mencrong ka Mang Arda. Sararea oge harita mencrong bangun anu panasaran pisan. Pok harita Mang Arda. Sameme kula cumarita, saha anu kabagian ronda dina penting ayeuna? Sok ngacung heula. Sararea harita caricing jeung repeh jika gaang katincak. Nu tadina mah moye geus seret jeung pada baturna, ayeuna mah caricing. Lantaran pananya Mang Arda jadi mepes kuyang ka sararea. Nya kajeun ari moal ngacung mah ngantong salahkeun kula. Ngantong nyalahkeun kula jeung Pak RT mun dina peuting isukan bakal aya kejadian anu sarupa ka imah aranjeun kabeh anu tangtu bakal ngarugikeun ka aranjeun kabeh. Dengekeun ku sararea. Dengekeun ieu. Kieu ieu pangalaman kuring bieu teh. Parabat Mang Arda harita nyaritakeun pangalamanana teu mimiti kaluar ti imahna tug nepikeun ka danget harita. Pok Mang Arda mungkas pedaranana. Tah kitu anu asup ka imahna Juragan Karta teh aya duaan, elmuna luar biasa hebat. Dina waktu dek diserang deui, duana ngaleungit kabur. Jigana nama pokeun Aji Halimun da teu kaciri. Sararea harita teh rarepe teu aya seorang oge anu cumarita. Napas oge ditahan. Pok harita teh Pak RT cumarita. Pun Juragan, Ropi eta maling teh nyandak naon wae sun? Cobi saurkeun ka sadayana Juragan. Juragan Karta rikat ngajawab kana pananyana Pak RT. Mun teu salah maling duit yang perhiasan. Tapi kan belah eta mah da geus kajadian. Kieu we ayeuna mah sok anu kabagian ngaronda tung kudu hese ngaronda ti mimiti ayeuna. Lantaran ayeuna ka jam 11 masih dilakene waktu kasebut teh. Ayeuna kula kapalingan duit yang perhiasan. Kumaha mun maling anak atau maling pemajikan? Kapanan melang pisan jeung rugi pisan deui. Sakabeh jalma ayeuna mah rarecet. Nyata burung harita oge anu kabagian ngaronda teh ngaracung anu jumlahna aya kana genep urangna. Aduh kabagian ronda bagi dua. Aduh sejen bubar. Cek Pak RT harita. Ya sanggeus kitu mah sararea bubar dek balik ka imahna masing-masing. Kakara oge lalu umpang di buruan imahna Juragan Karta. Kadenge harita aya anu ngagerowok tarik ka harita teh. Maling ay! Aya maling! Aya bangsat di dieu! Puguh we sararea silih pancerong jeung babaturanana. Jeleng belesat. Sararea harita lolompatan muru kana datangna sora. Mang Arda jeung Pak RT silih pencerong kakara oge rengse babadamian ayeuna der geus aya maling teuing. Pak RT parabat lompat anu kabagian ronda oge harita sing balasura lompatan. Waktosna kaum dangu insyaallah dinten enjing urang teraskeun deui dina bagian anu kaduana. Nyuwunkeun diapunten simkuring saeur kakiranganana, saeur kalapatanana barelol. Dinanyangakeun caritanya insyaallah urang teraskeun di dina bagian anu kaduana. Mangga kasadayana urang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.